kita ngudumel. Ya ngomong-ngomong naon. Heuh nyari awe mah ngudumel bener usaha kos kieu aing diusahakeunana namanya. Ripuh kos kieu teh. Ripun lebah kumaha. Nyari ripuh aing dibere duit teh sirikna meni heuh parebutan jeung budak. Can maneh aing mere duit itu sesuai jeung pemasukan, pengeluaran loba pemasukan saeutik. Maka stres aing lieur kudu ngomong mah. Ya sekira-kira lieur-lieur teh mah nginum obat, mun di warung ge aya obat mah cenah. Jor teuing obat ge kudu dibeuli. Ya, meuli. Ari aya duit mah dibeuli, ari eueuh mah ngahutang aya anu mere ngahutang aya eueuh. Ari percayaan. Nya heueuh da teu usaha mah batur mah percayaeun teh dagang. Aing geus urang